Mobil. Coba. Mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abdi Danu. Abdi Kang Andi. Hatur nuhun anu setia di channel Rumah Idaman Sultan. Kang? Hatur nuhun nah. Bapak Ibu, Akang TTH, ayeuna teh abdi nuju di daerah mana Kang kita Kang? Ieu teh lepat wilayah kawasan Soreang. Kawasan Soreang ya Kang ya. Anu aksesna teh tebih teuing ti jalak harupat Kang. Nah, ieu kawasan Mumina urang aya. Engke heula ulah wakawen motong. Mangga. Ieu kalarasan abdi nuju di project Pak 8 Pak Cluster Soreang. Tong Geko 8 Cluster Pak Soreang. Nah, jadi kalarasan ieu jalan utama desana Ya. Jalan satu akses ka dieu teh. Mohon. Tah abdi teh yang uning kawasan di Soreang ieu teh nu terkenalna naon itu Kang? Stadion Kang terus anu dianggo, mohon anu dianggo Piala Dunia usia 17. Oh eta terus Mohon. Ciwidey caket. Ranca Upas. Ranca Upas anu tisis mohon. Kawah Putih. Kawah Putih. Ieu teh lamun ke exit tol caketna ka mana wae? Aya ti Tol Soroja sareng Kutawaringin Kang. Ngan 3 menit. 3 menit Kang. Jadi sateacana hatur nuhun ka Ibu Bapak Teteh Akang anu masih setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang. Lahirat rumah dijual cepat. Mangko kan. Ayeuna urang cobi urang ningal project nu aya di 8 Pak Soreang. Aya PIC-na Kang? Aya PIC-na? Iya. Ieu urang tepangkeun heula kalarasan. Mohon. Kalarasan abdi di rencangan sareng PIC atau napi in-house atau napi Chrome. Mangga Pak kapayin Pak. Assalamualaikum Pak. Damang. Alhamdulillah. Nepangkeun Pak Danu Pak. Alhamdulillah. Sareng Bapak. Abdi sareng Rahmat. Mangga tepangkeun heula Pak. Anu kumaha anu teh dipantos kumaha. Oh yang ditepangkeun heula margi kan aya subscriber atau napi followers hoyong uning sareng Bapak. Ieu sareng Pak Rahmat. Sebagai naon Pak di dieu teh? Nepangkeun abdi ya Rahmat upami dino sehari-hari mah nya nu bagian jagi di dieu atanapi panginten Chrome pangintennya. Chrome in-house. Jadi upami aya nu hoyong naros-naros sabaraha pangos bumi di dieu kumaha-kumahana ka abdi we. Sareng anu bade meser langsung we ka abdi mangga. Biasa gitu. Biasa mangga. Capi kalebet atuh Pak. Hoyong ning gerbangna gitu kan. Saya mangga. Ya akses jalanna sabaraha meter Pak kan. Upami di etang ieu mah lumayan ageungnya, kayak kanu langkung kanu genep meternya, sebetna teh row pintu masuk teh pangintennya. Row pintu masuk aya sekitar 6 meteran langkung lah. Nah, itu Terus itu soalna langkung. sanes posisi itu memang one gate system. One gate system. Security 24 jam. 24 jam security, 24 Non-stop. jam non-stop. Terus eta ya gerbang utamanya. Udah berjalan sepenuhnya, kita ada 5 orang non-stop di sini. Oh, ada 5 orang. Ada 5 orang. Sama CCTV tos terpasang Pak ya? CCTV sudah terpasang. Nah, kita hari ini dipantau sama CCTV ya. Janten keamananana, kenyamanan kangge user anu tos nyenak unit di dieu ge terjadi. Insya Allah terjadi. Terjadi ya mah. Tadi teh Ibu Bapak Teteh Akang kalarasan di dieu teh nyayogikeun 2 unit tipe Pak nya. Mohon leres. 2 unit tipe engke. Leres. Oke, salah satu unitnya ku abi bakal direview sareng Pak Rahmat pangintennya. Mangga mohon. Ya. Tah ieu salah satu pintu penjagaan. Jadi teh aya tuh. Khusus aya nu ngajagi ieu. Ieu kantor security-na. Ieu kebetulan di dia aya nu ngajagina tah ieu khusus. Sareng Pak saha Pak? Mangga ada ieu. Pak Ahmad, Abdi Danu Pak. 24 jam Pak amannya di dia manosnya. 24 jam. Oh, sudah ada CCTV. Jadi kita siaga tuh untuk memantau CCTV 24 jam gitu kan secara untuk monitoring dari pintu masuk dan keluar. Jadi siaga di sini. untuk keamanan kenyamanan si penghuni ini terjamin. Betul. Terjamin banget Pak. Insya Allah terjamin. Dan situasi yang sekarang terjadi juga aman, nyaman, nggak ada masalah Pak ya. Nggak ada masalah. Pokoknya yang terbaik lah buat penghuni ya di sini. Baik, Yang terima terbaik. kasih informasinya Pak. Saya lanjut ke dalam. Mau review proyeknya Pak. Tah gitu. Ini salah satu Teman-teman, kawasan atau proyeknya. warga Bandung sekitarnya. Nah, ini Ini Pak ada yang ditanyakan Pak. mangga. Terkait jalan ke depannya ini paving block atau aspal nih Pak? Ini teh sudah mau rencana mah paving block ya. Paving block untuk Jadi jalan. semua itu seluruhnya itu menggunakan paving block. Mhm. Itu paving blocknya juga yang berkualitas. Nah, sengaja ini nih pengerasan dulu jalan, biar kelas baru nanti dipasang. Nah, tadi ada yang lupa. Takut ada salah. Karena memang selling point itu penting Pak ya. Betul. Nah ini tepatnya ini kawasannya tuh masuk kawasan mana Pak? Kalau dari desa sih daerahnya Parung Serap ya ini ya. Parung Serap Parung daerahnya. Serap. Hanya cuma orang biasa dikenal ini kebetulan kita adanya di jalur antara Soreang Cipatik. Soreang Jadi Cipatik. kalau kita mau ke
Jalak Harupat, kalau nggak Cipatik atau ke arah Cimahi itu pasti lewat sini. Oh, pasti lewat sini. Nah, terus kalau misalnya kita mau ke daerah tempat pemerintahan Kabupaten Bandung itu kan cuma di Staru 2 menit. 2 menit ke Staru. Jadi iya, untuk dari Parung Serap ini cuma 2 menit. Untuk kepengurusan berkas dokumen pribadi, rumah itu Nah, gampang Pak ya. Gampang aksesnya sekali gitu ya. gitu. Tempat wisata Iya. jangan ditanya. Wah, udah pasti itu. Jangan ditanya itu mah ya. Itu betul. Karena memang di sini tempatnya wisata untuk healing Pak ya. betul. Ada Ranca Upas Pak. Nah, Ada Kawah Putih. betul. Ada Pangalengan Pak. Betul sekali. Perkebunan teh gitu Pak ya. Nah, daerah Sinumbra dekat, Sinumbra dari sini dekat. enak. Mhm. Mau ke Kawah Si Abah juga ada. Jadi di sini teh pusat pariwisatanya sudah komplit Tuh. dan juga ada stadion Si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat yang sekarang Yang- dipakai untuk timnas Oh, U17 betul. Piala Dunia ya. Betul. Berapa 17. menit Pak ke situ tuh? 5 menit ya. 5 menit ke Jalak Harupat. Kamu tuh pakai rem. Jadi 5 menit sih ya namanya. Jadi Kang Ibu Bapak Teteh Akang anu ninggal video ieu, ieu kaleresan posisina teh di kawasan Soreang Pak, leresnya. Leres. Di kawasan Soreang, Lebet Bandung Selatan pangintennya. Mun. Anu memang pusat pariwisata na jalan, pusat olahraga na jalan gitu nya. Leres. Kantor pemerintahan na cakep gitu nya. 3 menit. 3 menit. Pintu tol. Exit tol ge aya 2 akses. Pak. Ya 2 akses leres. Tol Saroja, Tawaringin. Butawaringin. Nah. Sabaraha menit Pak ka exit tol teh? Upami exit tol 5 mung 3 menit. 3 menit, Kang. Khusus kange wilayah Bandung Selatan, Soreang, Kum gitu nya khusus. Leres. Anu nuju milarian bumi di wilayah Parung Serap. Nah, Ieu rekomendasi pisan bumi teh. Ieu ku abdi bakal direview ayeuna. Ieu rekomendasi pisan margi ieu teh posisina naon namina teh ngangge spek teh bata. Bata Bata merah. Ieu teh gitu. Ayeuna di Bujang naon namina teh diajukeun ku abdi ka Ibu Bapak Teteh Akang survei heula lokasina kita Pangsarang Parahmat kitu nya. Mangga saya diantos. Tapi itu abdi penasaran hayang ngareview heula Kedah mohon. Tapi kopi mah tadi dia nya aya Moal di ditu nya. moal abdi mau nyohonkeun kopi abdi mah. Tah Pak Ani weh, teu nyarios Pak Ani mah kitu we ngeuweuk ming we. Tah ieu teh tampak muka teh Kang Andi sabaraha meter ya? 5,5 meter sana Kang. 5,5 meter. Oh. Ayo konsepnya nyana konsep naon Pak Ani? Modern minimalis sana teh Kang. Modern minimalis. Oh. Sabaraha lantai ieu teh Pak Ani? Iya teh, salah nama disebat tilu lantai tapi aya luhurna sakedik teh. Aya rooftop-an. Rooftopna sakedik Aya mah. rooftop-an gitu nya. Leres. Tah ieu Kang karpot teh kirang langkung sabaraha lebarna? Karpot tunggul weh. Apa tunggul paling ieu teh di 5 atau napi 4 Kang. Ieu teh ngangge naon ieu teh? Ieu teh nganggo teh teleur ieu teh Teh Kang. teleur. Mohon. Ada Fortuner malah batenger gitu ya. Tah ieu karpotna tos free kanopi. Nya ieu teh Free. kanopi teh nya. Iya mah Kang dak kan seres kanopi Nya Kang. ieu maksud Oh teh. iya, Bang Inter. Kan abdi teh ka dieu dibelokkeun ka dieu. Da ieu tamanna. Ieu tos aya taman. Keunnya kumaha we carana menggolkeun mah. Aya taman. Ieu teh ka mana heula kalebetna ka ditu ka dieu. Ka dieu lah sorangan. Ini ka dieu heula. Ieu tos ngenge granit. Mohon. Aya 60 ka 60. terowongan eta Kang senalna. Oh nya sok kalebet atuh. Cok Pak Ani sambil Seperti nyarios. terowongan ya Pak nya. Mun gaduh kaca bukaan nu agung pisan. Tah ieu teh kapangan oh ieu teh kanggo Iya. laundry panggil. Laundry. Ieu teh Kanggo oh mana itu rumput sintesis gitu nya. Iya. Tah ieu ruang tamu. Ieu teh ruang tamu Pak Rahmatnya. Sebetulnya ruang multifungsi. Multifungsi. Ruang tamu mah biasa di atas biasa. Ieu kenge ruang tamu teh Oh, biasa ini diangge multifungsi. gitu nya, tapi nu luhur ge kitu biasa kenge ruang keluarga gitu. Kampangna sapertos mejanin ya Kang ya. Oh, Mohon mezanin. ieu tos aya dapur di dieu. Ieu teh gratis. Free ieu teh nya. Oh. Tos Free. di Terus include. Tos include. di pacihan Kitchen kitchen set. Kasihan ieu teh nya. Ah ieu namet gorowong kieu yang bumi kieu biasana kulkasna ararakeun. Janten. Ah, itu kanggo kan. kulkas. Janten spek Kulkas. janten spek itu tos free gitu nya. Include. Ruang tamu Betul. tos di pasian ieu tos free. Beres. Ngan unit teh di dieu teh aya nu ready stock banyak. Teu acan. Teu acan. Kedah inden di Nah, dieu. Pak, kumargi dan ieu teh tampak dalamnya biasa kasem gitu. Biasa. Biasa wae nya dikasih. Biasa mangga. Ini aya konsumen anu ka langkungan artos. Mangga, biasa ya mah. Tong ngahalang nek nanya. Halangan wae. Sebut wae. Ka abdi teh dina inden teh sabaraha sasi maksimal Inden 8 sasi lah maksimal. pami hujan. Upami genep sasi ge biasana tos rengse. Etang pait mah ku hujan. Sanes kan kumari kan Sasi lah, gitu. Ieu tong seur nyarios abdi nyarios. 8 sasi. 8 sasi. Ayeuna urang cobi ka mana, Pak? Lewat payun lewat dieu. Ieu ruangan naon? Toilet ya tinggal ya. toilet nanti kan Tinggal. aya sobar sareng kloset duduk nang merek Toto. Eta dinding teh tinggal kasep atuh sok dilewat wae da anggar Dindingna sampai luhur pisan kan. sampai luhur pisan. Aya Eta teh keramik atau napi granit?
keramik Kang. Oh, keramik. Pemanas air termasuk Water heater. ada Water heater Tospree. dipasang. Bade ka dieu wae. Langsung keluar. Ieu lebet ka lantai 2 nya. Nah, jadi dia Ieu relingnya Tospree nya, Pak. Lara. Keramik ieu teh, keramik tapi ornamennya bentuknya sepertos kayu. Ieu tangga nu nyamun ka payun ieu teh. Itu saya relingan. Itu terus dipasihan pagar hollow. Jantan 2 akses. Iya, kangge ruang keluarga tiasa, Biasa, kangge kan. ruang tamu ge tiasa, da margi ieu teh posisina multifungsi gitu nya. Laras, multifungsi. Disesuaikan sareng kebutuhan ibu sareng bapak. Ieu balkon payun. Balkon payun itu Tospree dipasihan holo ieu teh nya. Ya. Holo. Ieu pemandangan ka payun tiasa ninggal kata tangi. Tapi itu aya bumi ge sae itu teh geuning. Angke bade itu malah ieu we heula. Itu mah tahap awalnya kangnya. Lampu dipasihan. Di pasihan. Tospree lampu teh nya. Ieu lampuna unik. Enggak. Ke Pak, ieu teh smart door sanes. Terus Smart door. maton eta teh. Allah. Pinter, pantau pinter. Nu mana mencetna ieu? Mohon eta teh. Oh, terus ngangge smart door. Eta ge free. Free eta ge nya. Terus include. Railing Tospree, water heater Tospree ta ieu. Nah, ieu kan ngaduhan water heater Kang di dia Kang. Cuman kloset tiasa permintaan ke developer bade jongkok bade di mangga. Itu ventilasi udara tos aya. Sebukan Ai klosetna naon eta Kang Ani? Jongkok Kang, tapi tiasa request kan gaduna. Biasa request ieu kamar naon Pak? Kamar ya, Bang. Kamar utamana. Mohon Biasa dibuka. Oh, tiasa dibuka Kang, aya harta karunan Langsung juga. ka luhur. Dihandap ka sana. Langsung langsung ka Aya harta luhur. karunan panginten. Ieu ge tanggal lagi. Ieu urang majeng ka lantai nu katilu. Kamar mandi teh namanya nu katinggal teh namanya aya 2 nya. Kamar tidurna aya hiji. Terus. Ayeuna lebet ka lantai 3. Tilu tah. Ini aya betapan Ya Kang. beta. Itu saya bathtub, Terus include kloset di atas dulu, terus aya water heater, Lara. dipasihan shower wae, terus include di sadayana apa nya? Lara. Ieu ge tos full. Mohon. Iya ya exhaust oke geuning. Exhaust ge dipasihan. Exos di pasihan. Exhaust dipasihan. Aya para. Ieu kangge ka luhur. Dari kamar ka-3, ka-2. Ieu kamar ieu teh. Kamar. Kamar ka-2 Kang. Kamar Oh, anu jantan. kadua di lantai 3. Jantan WC nanti dilebet ya Kang. Khusus anu utama ya, kamar utama ya, kamar mandina ya dilebet. Oh, kamar mandinya dilebetnya ya. Itu. Ieu kamar utamana weh Oh, biasa iya, disebat nya. Iya. Ka-3 ieu teh. Kamar mandina eta. Ieu kamar nu katilu. Ieu kamar nu katilu teh jendela bukaan anu majeng ka rooftop pangintennya. Rooftop Ya. salit dipenter. Ayeuna urang majeng ka rooftopna cik. Ya. Orang ningali di Indonesia jadi rooftop gitu tah. Ieu tos dipasihan toran, Pak. Toran ge tos free. Free. Allahu akbar. Nah, geuning seueur nu free nanya. Acuk sareng ngomari Pak. Tah Iya, itu rooftop. enten. Antunnya anak kieu we ros bari ningali ka ieu pegunungan ka Ieu teh daerah Gunung Singa. ieu teh naon, Pak? Ieu mah ventilasi tihandap Oh, ventilasi di handap. Iya. Tapi memang tos dipasihan Lorong teh sapaket anu sakieu tihandap gitu nya. mohon. Ieu pieu nu tiasa ditinggal di lokasi rooftop ka gunung naon eta, Pak? Gunung Singa ieu teh. Gunung Singa, tuh Mohon. pegunungannya di dekat tinggal, Katinggal, rooftopna teh ya. gitu nya. Teh kangge Kaosna ibu, teh bapak, gitu. teteh, akang. Ya mudah-mudahan abdi mah informasi bermanfaat. Da abdi mah mau ngainformasikeun hungkul. Janten ieu rekomendasi pisan unit teh seueur bonusna nya. Laras Cik sebatkeun hiji-hijina bonusna naon wae, lain culang Aya cilun we. AC betap kipas AC betap sareng naon teh Kang? Nya naon? Railing sadayana. So. Pokona mah hargi atau include SAM AJB sadayana. Segar rupiah Kak Pak. Biasa. Terus include sadayana. biasa nya. Santai. Terus biasa. Jangan ke bilih ke anu ka kantun terkait spesifikasi detailna ieu abdi disimpen di bawah deskripsi video ieu gitu nya. Abdi sateu acenah hatur nuhun tos nyebutkeun aya waktos ka Pak Rahmat. Da ieu ge masih kena nyambung Pak Rahmat nya. Mohon. Part nu selanjutnya ninggal ieu mah tipe anu 110 110 per 65. per 65 meter persegi gitu. Hargina di sabarahaan gitu. Kisaran di angka 1,1. Hargina di 1 M-an. Oh, upami bade KPR mah terkadang ODP. Unitnya seueur keneh itu. Seueur aya keneh lah, seueur pilihan keneh. Seueur pilihkeun keneh Mas hoyong mangga. dipalih mana kan itu posisinya di tengahnya. Tengah ayo Aya di teh tengah. mohon posisi. Ke urang sambung, urang kupas tuntas di project Kedua. kedua. Di tipe anu kadua. Di project naon ieu teh atuh kasep dibaca. Kapan soreang Pak? Astagfirullahaladzim. Pak. Da ieu teh kadang-kadang walileuh, Pak. Mata kedah diruqyah heula ieu mah gitu. Punten Ibu abdi bari heureuy da ieu mah memang kitu gitunya. Pak cluster. Oke, ku abdi disambung di part kedua. Ieu ku abdi ditutup heula.
Ieu kangge unit anu pertama kayak unit kedua pakintennya. Mangga. Nu tipena benten sareng ieu Benten. banyak. Mohon. Atur nuhun ka Ibu Bapak Teteh Akang anu setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Lahirap rumah dijual cepat. Bubur bedomna can aya. Yes. Rumahidaman.com na ka mana? Mungkin beureum meh. Sakitu Ibu, hatur nuhun nepangkeun abdi Danu. Abdi Ani. Abdi Rahmat. Engke disambung di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Waalaikumsalam.